Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Nur Fadila ti kelas 10 FPLB hiji. Di dieu sim abdi bade ngadongeng anu judulna Sasakala Reungit Sok Disadana Ceuli. Di zaman baheula aya hiji karajaan nagara reungit anu diratuan ku reungit awewe. Eta nagara teh pohara beungharna kacida. Tentara nagara kitu deui patihna nu satia. Sang ratu kacida gindingna, pakeanana harurung herang ditambah make gelang jeung suweng emas. Dina hiji peuting keur jemplang-jempling aya hiji jelema nu asup ka karajaan eta. Kabeneran tentara nu jaragana teh sare taribra. Atuh jongjon eta jelema asup ka kamar ratu. Kabeneran ratu oge keur tibra naker deui. Karayap eta jelema ngadeukeutan sang ratu reungit. Tuluy suweng emas nu dipake ku ratu reungit dicopot, tapi kakarake dicopot sabelah, ratu reungit kaburu hudang manten. Tuluy gogorowokan, "Tulung, tulung, tulung!" Eta jelema terus langsung kabur kaluar bari mamawa suweng sabelah. Tentara nu jaragana tuluy ngarudag, tapi eta jelema angger teu kasusul. Isukna ratu marentah ka tentara jeung rahayat, sakabeh bangsa reungit kudu nareangan suweng nu dipaling eta. Tempoan kana unggal ceuli jelema, cek ratu reungit teh. Ti harita sakabeh reungit nareangan eta suweng nepi ka kiwari. Reungit masih kene neangan eta suweng nu sabeulahna. Nempoan kana unggal ceuli jelema, bari disada suweng cenah. Sakitu nu ti sim kuring, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.